Bismillahirrahmanirrahim. Puji sinarang syukur disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin anugerah sinareng kesempatan ka urang sadayana kanggo ngalaksanakeun kagiatan diajar basa Sunda dinten ieu. Sateuacan urang diajar, urang ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk dimulai. Amin ya robbal alamin. Di pangajaran bahasa Sunda semester hiji teh aya 4 pangajaran. Nu kahiji mika heman sasatoan jeung tutuwuhan. Nu kadua pangalaman nu dipikaresep. Nu katilu mika wanoh usum-usuman. Tah nu kaopat gotong royong. Hayu urang mulai pangajaran kahiji heula nya. Nyaeta mika heman sasatoan jeung tutuwuhan. Anu hartosna mika heman artina mika deudeuh atanapi menyayangi. Salajengna urang hartoskeun hiji-hijinya supados langkung ngartos. Sasatoan teh hartosna binatang. Tutuwuhan hartosna tumbuhan. Janten mika heman sasatoan jeung tutuwuhan hartosna teh menyayangi binatang dan tumbuhan. Tah kumaha nya mika heman sasatoan jeung tumbuhan teh carana? Yuk ku ibu urang bahas hiji-hiji supados hideep ngartos kumaha cara mika nyaah kasato sareng tutuwuhan. Ayo ku ibu urang bahas hiji-hijinya. Mulai tinu mika heman sasatoan. Nu kahiji kedah diparaban. Kadua kedah dirawat. Katilu dijagaan. Kaopat dimandian. Teu kenging diculkeun wae. Hawatos bilih engke pae satona nya. Ye nu salajengna mika heman tutuwuhan. Kahiji kedah dijaga oge. Dirawat, digemuk. Tah dijagana teh kedah diceboran. Dirawat teh dipiceun daun anu garing sareng digemuk atanapi dipasihan pupuknya. Tah upami tutuwuhan tos dijaga, tos dirawat, tos dipupuk, disiram, insyaallah tutuwuhan urang bakal tumbuh subur. Tah kan ku ibu tos diuniakeun tadinya cara mika nyaah sasatoan sareng tutuwuhan. Ayeuna ibu bade masihan tugas ka hideep kanggo di bumi. Siap? Oke. Kanggo tugasna nyaeta hideep mangga milarian salah sawios sasatoan anu bade dirawat. Tong hilap dipasihan kandang, diparaban, diibakan, kandangna sok dibersihan. Ulah dugika sasatoan eta pae. Tah tos kitu ku hideep mangga dicatet na buku tulis kumaha cara hideep ngarawat eta sasatoan anu aya di bumi. Sakitu nya, atur nuhun. Atanapi hideep tiasa mika heman ka tutuwuhan. Mangga hideep mulai tinu menanam, tos dipupuk, disiram, dugika eta tutuwuhan teh tumbuh subur. Engke ku hideep dicatet oge nya sapertos tadi mika heman sasatoan. Tur nuhun. Tong hilap dipoto nya dimulai proses penanaman dugi ka tumbuh. Dipasihan waktos 2 minggon. Rupina ngan sakieu pembelajaran kanggo dinten ieu. Mudah-mudahan hideep tiasa ngalaksanakeun tugas anu dipasihan ku ibu. Hatur nuhun wilujeng patepang deui. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.